Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di pangajaran Basa Sunda sareng Ibu. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tepang deui dina pangajaran Basa Sunda. Kumaha murang kali Ibu sadayana damang? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Sateu acana urang ngawitan ieu pangajaran. Mangga urang aos heula bismillah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tong hilap absennya di kolom komentar di handap ieu. Teras like, komen, sareng subscribe channel YouTube Ibu. Sateu acana urang ngawitan ieu pangajaran, mangga hideuk tonton heula tayangan anu bade tampil ieu. Tiasa ditinggalnya di dieu aya murang kalih pameuget duaan. Aya nu nganggo acuk oren, aya nu nganggo acuk hejo. Nah, nu acuk oren teh nyarios. Nepangkeun wasta abdi yayan, kawi ti sakola SDN hiji Wanayasa. Rorompok ayeuna di Jalan Usman Purwakarta. Nah, ditembal ku nu murang kalih acuk hejo. Nepangkeun wasta abdi Melki, kawit sakola ti SDN hiji Citalang. Rorompok di Bumi Jaya Indah Purwakarta. Murang kali Ibu sadayana tina video tadi hidup tos ningalnya eta materi minggon kamari contoh ngeunaan paguneman. Jadi minggon kamari hidup geus maca, nyusun sarta molahkeun paguneman. Nah, ayeuna urang ngabahas ngeunaan basa anu digunakeun dina pagunemanana. Nyaeta tata krama basa Sunda. Nah, basa anu dipake dina tata krama basa Sunda teh nyaeta ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Babagian ragam basa anu ngawengku ragam basa loma jeung ragam basa hormat disebutna tata krama basa. Baheula mah disebutna undak usuk basa. Nurutkeun arti kecapna, tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Lamun urang nyarita henteu make tata krama basa artina teh henteu sopan. Janten tata krama basa teh nyaeta aturan dina nyarita basa Sunda. Janten supados si basana teh sopannya henteu kasar. Anu dimaksud tata krama basa Sunda nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita oge jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Jadi maksudna lain pikeun ngabeda-bedakeun jelema, boh dumasar kana status sosialna, boh pangkatna atawa turunan nana. Jadi sakumaha anu geus disebutkeun ku Ibu tadinya, sacara gurat badag nama, kekecapan dina tata krama basa Sunda teh diwangun ku ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Loba anu patukeun dina ngalarapkeun kecap ragam basa hormat kasorangan jeung ragam basa hormat ka batur. Pang-pang nama anu kecapna beda saperti balik, wangsul, mulih nya. Nah, ayeuna urang bahas. Nah, ieu nya tabel kecap basa Sunda. Jadi basa loma mah bahasa biasa, cenderung kasar. Contona balik, pami basa hormat keur batur keur sorangan janten wangsul, pami basa hormat keur batur janten mulih. Contona ieu ye, saur murang kalina teh. Oh, ditaros heula nya ku bapak-bapak ku aki-aki ieu. Jang mulih ti mana? Diwaler tah ku si murang kalina teh. Abdi wangsul ti sakola Pak Haji. Katingal teu bentenna. Pami Pak Haji mah kasih ujangna ngagunakeun kecap mulih. Pami si ujangna mah ngagunakeun kecap wangsul. Janten pami wangsul mah basa hormat keur sorangan ulah dugikeun ngagunakeun wangsul. Tapi kecapna kawas ieu narosnya. Jang wangsul ti mana? Eta lepat. Kedanna mah ieu nulis sama jang mulih ti mana. Terus ku urang diwalara teh sanes mulih, sanes abdi mulih ti sakola Pak Haji sanes, tapi abdi wangsul ti sakola. Kahartosnya. Jadi nu basa Sunda mah aya basa hormat keur sorangan. Contona ieu.
aya oge basa hormat keur batur. Kartos. Nah, pami ieu contoh tinu loma nya. Jadi cenderung kasar, biasana jeung babaturan kitu nu akrab. Tah, ceuk urang kali anu ngamam samangka teh, "Doi tas ti mana?" Urang balik ti sakola. Biasanya eta mah biasana sareng rerencangan, sareng jalmi nu tos akrab, sok kitu sok nganggo basa loma. Kartos janten tata krama basa Sunda teh diwangun ku basa loma jeung basa hormat. Kartosnya urang kali ibu mah palinter. Nah, dinu tata krama basa Sunda oge aya ngalarapkeun kecapun jeung tuang. Aya nu tos kantos ngadangu kecapun jeung tuang. Nah, kecapun jeung tuang teh miboga kalungguhan khusus. Ku ibu dipasihan heula conto. Nomor 1 kalimatna teh kieu. Ayeuna pun Adi tos kelas 4 SD. Nah, kecapun di luhur ngandung harti anu kuring. Hartina di dieu pun Adi teh Adi kuring. Kartos? Jadi pun teh hartosna anu kuring. Teras di dieu aya contoh deui. Pun bapa teu acan mulih ti kantor. Kecapun ngandung harti anu kuring. Janten pun bapa teh nyaeta bapa kuring. Nah, aya oge kecap tuang. Pami kecap tuang mah hartina teh anu anjeun. Nah, jadi hartina teh anu anjeun. Pami tadi mah pun hartina anu abdi, pami tuang mah anu anjeun. Kamari abdi tepang sareng tuang rayi. Berarti Adi anjeun. Nah, bentennya tadi mah pun Adi. Pun Adi. Nah, ari ieu mah tuang rayi. Jadi pami kanggo ka batur rayi, pami kanggo ka nyalira Adi. Ulah dugikeun kalepat jadi tuang Adi. Pami tuang Adi mah sanes Adi anjeun kan Adi mah kanggo nyalira jadi pun Adi. Terus dupi tuang rama aya di bumi kecap tuang ngandung harti anu anjeun. Janten pami tuang rama nyaeta bapa anjeun. Teu tiasa pami janten tuang bapa. Nah, ieu lepatnya. Tuang mah berarti kanggo batur, janten tuang rama. Pami ka batur rama, pami kanggo nyalira bapa. Kartos. Nah, eta ngeunaan materi tata krama basa Sunda. Tangtosna hideep tiasa maluruh deui nya. Tiasa ningal-ningal deui kekecapan anu dimaksud basa loma, basa hormatna nu kumaha. Nah, eta materi kanggo ayeuna. Ngeunaan basa loma jeung basa hormat atanapi disebatna tata krama basa Sunda. Saatos materi sapertos biasa hideep piwarang ngerjakeun pancennya. Pancena hideep pilarian tabel bahasa Sunda nya bahasa loma, bahasa hormat, bahasa hormat keur batur, keur sorangan sapertos anu dicontohkeun ku ibu tadi. Ieu nya contona. Nah, kin ku hideep seratkeun dina buku catetan. Minimal kecapna aya 40 nya. Kintunkeun ka grup GCR atanapi ka nomor WA ibu. Hatur nuhun. Tepang deui di pangajaran Mingon Payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.